Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin sakirin. Kalau bilahi maparekeun hate nu capek upahan manah nu susah rembes nembus kana sanubari cacar-cacar kudira lampa geuning di mata kupingna sokomo terang kana mana dede pangbuah samudaya mugi ageung manfaat khusus kana jenderal maos umumna urang sadaya kamanfaat barokahna walata ka urang sadaya kanggo salatna tentang tawasul senang hadiah di kanggo mimpin acara tawasul dilaksanakeun ka kusana Ustaz Nanang di daerah waktu mana yang aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah.
يا ربي يا رسول الله يا ربي يا رسول الله يا ربي يا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وأهل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حسن وخصوصا من أمور الدنيا والآخرة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وإخواننا وإخواتنا وأولادنا وقربائنا ومشايخي ومشايخنا ومؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا وعلقتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم واجعل الجنة مثواهم إنك جواد كريم بر رؤوف رحيم. نسألك اللهم أن تنفعنا ببركتهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل وتقبل واصل مثل سبب ما قضى ودياء وإنسان بفضله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita melakukan hadisnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau penuhun kata sana senang lupa atas mungkin dan sini kita masuk kalau salah dengan semoga kurang lajeng karena cara tausiah ini tentang kajian kita bingkam sehingga menjadi mukmin ke kesana seguna sumangga di haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Fatihah. Wa maqoma bihi goyenka. Wa maqoma bihi goyenka. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Fama mangka ari perkara koma nubos ngalakonan bihi kana itu mah sabaruka lian anjeun angka di diri anjeun eta latakum maka ulah ngalakonan anjeun bihi kana itu mah linapsika ikeun diri anjeun. Masih kene ngabahas hikmah anu kaopat. Anu dina permulaan hikmah ngabahas takdir jeung ikhtiar. Saur Kiai Musyarif dina permulaan hikmah reureugkeun diri anjeun tina ngatur kana diri. Sabab Allah geus ngatur kana diri anjeun. Geus diatur ku batur, ulah berpiluh ngatur. Sabab misi ngatur ge moalna matak napakan. Urang hayang, urang ingin ngatur, rek teu ngatur, tetep nu kajadian mah nu diatur ku Allah.
Jadi lamun orang ngilu ngatur teh nyapekeun diri teu buku-buku. Terus hayang nyapekeun diri, mung nyapekeun diri. Sanajan umum Allah nyieun are ka mana nyumput sakantong papanggih jiso. Urang hayang Allah teu nyieun rek ka mana neangan. Boro-boro di dunia di malakut ge maka panggih. Di hadrat Allah gitu aja. Neangan nu teu dijieun ku Allah nyapekeun diri. Numawi saur Kiai Musonim arih nafsaka minan tadbir. Iya hikmah nu kaopat. Kiai Musonim memberikan solusi ka urang supaya dina ibadah urang teh khusyuk. Supaya dina ibadah urang dalam zikri. Naon sababna? Ari aslina hate maka tilu sifatana. Hiji mudawamatu zikri, terus menerus eling ka Allah, eta sifatana hate. Lamun sholat pegat-pegat eling na rakaat kahiji eling, kadua teu, katilu eling deui. Tah eta teh sholat teh teu make hate wujud masa batu. Artinya sholat teh teu dipimpin ku hate, tapi dipimpin ku nafsu. Nu kadua sifatan hate teh mencintai yang berbuat baik. Itu sifat hati. Lamun urang ngewa karusok gawe hade ka urang ta eta teh teu boga hate, lain aslina hate. Naon atuh? Hate nu dipangaruhan ku nafsu. Nah gitu. Dumawi salat teh aya nu diimaman ku hate, aya nu diimaman ku nafsu salat. Mun hate lamun sholat nuturkeun nafsu, dina sholat tujuanana kalian Allah. Lamun sholat nuturkeun hate, tujuanana ka Allah. Nu katilu sifatan hate teh berkehendak terhadap sesuatu yang baik. Tara condong kanu goreng, aslina hate mah condongna kanu alus. Ari urang hate teh bet mung salat teu hayang salat ta eta teu boga atanapi nuturkeun nafsu. Nah kitu kan. Kunaon teu dohir aslina hate di urang. Sifatan hate nu tilu bet teu aya dina hate urang kan. Jawabanana hiji. Ngan hiji-hiji na jawaban. Karena hate disibukkeun ku urusan makhluk. Ulantaran sibuk ku urusan makhluk jadi poho kaholik dan gitu. Sabab hate disibukkeun ku urusan dunia, maka hate tetenya ngarep ka Allah, teu menghendaki sesuatu yang baik. Tak gitu. Maka orang tinggal gampang nuturkeun nafsu atau nuturkeun hate. Lamun hidup nuturkeun hate, nu tilu nu dituturkeun urang. Terus menerus eling, mencintai yang berbuat baik, berkehendak terhadap sesuatu yang baik. Di mana ayat eta nu tilu? Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an dijelaskan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah teh sifatan hati nu asli. Terus kan sholat campugu alus sholat lamun nuturkeun nafsu. Sholatna nutur neangan hadun nafsi. Sholat alus kan teu jadi alus karena naon? Teu aya nu alus dina sholat ujub jeung wina. Jadi teu jadi alus. Sanajan sholat campugu jadi uswatun hasanah. Sanajan sholat kalau campugu jadi uswatun hasanah. Benar kan? Nah, saudah sholat campugu ikhlas, sholat campugu ikhlas. Uswatun hasanah mah sholatul ikhlas, ibadah ikhlas, sholatul ikhlas. Karena uswatun hasanah.
Jadi sulit tauladan ka Rasul teh lain ka Rasul alus lain, tapi dina alus Rasul teh ikhlas. Dina alus teh Rasul teh tujuanna ka Allah. Dina alus teh Rasul teh terus menerus eling. Dimimiti A sampai Z ibadah sholat eling terus Allah. Dimimiti neangan harta tapi kalau ada kekenana eling ka A. Tak gitu. Eta uswatun hasanah. Lain pernah Rasul sok sholat, Rasul sok sedekah, urang tuh turuti we. Sedekah jeung sholat, Rasul masuk sholatna ikhlas, suhudul minnah. Sedekahna ikhlas, lain ujub jeung riya. Ari urang sholat itu suhudul minnah. Sedekah henteu aya ikhlas. Maka sholat jeung sedekah urang teu bisa disebutkan nuturkeun ajaran Rasul. Sahabat Rasul terpernah nyontohan sholat bari dia, terpernah nyontohan sedekah bari takabur itu. Benar kan? Ya, udah jawab 10 dan 5 usaha gitu. Biasa tuh gampang-gampang wae, Rasul pintar, orang pintar, Rasul sholat, orang sholat. Padahal mah berbeda sarua jeung Rasul. Kurang jadi arus kuasa Rasul. Henteu kan? Namun siapa aya ibadah itu akliyah. Aya ibadah akliyah. Aya sulit teuladan anu bangsa akal mana? Tingkah hate luas. Eta sudah ada sulit teuladan Rasul. Lumatan ngaran akhlakul karimah teh pada Rasul lima kalimat akhlak lain paya nuturkeun tingkah Rasul dina zahirna tapi kudu zahir batin. Nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu kan. Saatos nama sonib ngejelaskan seperti tadi. Maka tulina bahasa musonib pamakom bihi gairu ka angka la takun bihi nafsika. Ari perkara nu anu kumbatur geus dipigawe ke urang nu migawe teh tamu laku. Ngari dieu hak di nyibukeun hate. Nah, jadi pigawe anu geus dipigawe ku batur ke urang. Nah, eta teh termasuk tina pangaruh nafsu. Mana anu geus ditanggung ku Allah? Bab rezeki. Allah geus nanggung rezeki ke urang. Urang teu kudu riweuh dina urusan rezeki. Rezeki nu mana? Madmun. Lain rezeki mamluk, lain rezeki maksud. Beda maksud jeung madmun. Beda rezeki mamluk jeung madmun. Tanu riweuh mah jalmi teh ku urusan mamluk. Hayang loba nu dimilik nu pika poho salat poho ngaji. Padahal teu sadar urang dijieun ku Allah kudu salat kudu ngaji bari ikhlas. Ari urang kalaka neangan mamluk nu teu guna disebut nu urang tapi moal dipake ku urang. Tapi nu riweuhna urang. Pintar bodoh kira-kira. Sedangkan ari rezeki madmun moal nambahan pedah ketol moal ngulangan pedah kedua moal. Mentang-mentang sawahna 20 hektar. Daharna jatahna ti Allah jadi naik sapoe 10 kilo. Moal. Ari Allah jatahna keur dahar manehna di eueuh madmunna. Sing boga sama 20 hektar ge cadu moal dahar poe eta. Bener kan? Moal dahar. Berarti lamun hek dahar teh sedengkeun di kodong ngobrol catatan dahar ari urang di dunia dahar aya perkara nu teu dijieun ku Allah sabareng teh. Sedangkan orang yakin la fa'ila Allah mengaduan kapan kecuali Allah. Maka kalau di dunia kusut hirup riweuh hirup teh jalma anu hirupna teu dipimpin ku hate nu makrifat ka Allah. Coba lamun hate makrifat ka Allah. Rek tiba urusan dunia mah moal. Maka cek saya pergi lamun hek jalma anu hirup nuturkeun akal mah
riweuh teh ku perkara nu manfaat nu ta'alluq jeung taklif di Allah. Dengan duit lebih ka tukang juga terfungsi berjamaah. Tapi ya duit teh ta'alluqna jeung anu jeung taklif di Allah. Beda kan? Itu ta'alluq jeung anu dipikayan ku nafsuran. Jeung taklif. Lamun riweuh ku perkara anu ta'alluq jeung taklif seolah-olah eta mah riweuhna ku ibadah, beda kan? Lamun riweuh ku perkara anu ta'alluqna jeung haddun nafsi seolah-olah riweuh teh sabab ngabdi kana nafsu sehingga teu kaburu ngabdi ka Allah. Bahasa pamakoma weruka ieu di dieu kan. La takum bi nafsika tong riweuh ku urusan rezeki mun rek riweuh mah ku urusan taklif. Paham tidak? Riweuh balas diajar sholat lebih ka pohodahan pegang awakna alus atus. Ieu mah riweuh balas kulit duit beak awak geuning sholat kaliwat alus dari mana? Mata bisa pakai mah ngaran riweuh mah ngan dua manusia. Hiji riweuh balas dengan ilmu, kadua riweuh balas diajar ibadah usul. Nah eta kan segitu nu alus. Salian ke eta mah riweuh ku perkara nu teu guna. Tas di mana ente? Waduh tas nyieun imah di Tasikmalaya lebih ka teu kaburu ngaji. Ai teh riweuh ieu teh. Riweuh ku perkara nu alus. Atau riweuh ku perkara nu goreng teu guna. Insyaallah. Lamun riweuh ku perkara teu guna hirup nuturkeun saimamna nafsu. Lamun hirup riweuh ku perkara nu ta'alluq jeung taklif kudu guna ta eta kakara hirup nuturkeun akal. Mata hirup manusia teh yang kabagi dua, hiji nu nuturkeun akal, kadua nu nuturkeun akal beres urusan hirupna rek beungar rek fakir rek bodoh rek pinter beres urusan hirup. Anu hirupna nuturkeun nafsu boro-boro bodoh kajen pinter kusut hirupna. Boro-boro fakir sanajan beungar kusut hirupna. Rumus hidupna kan segitu. So, penulis kadinya beres teh rumus hidup. Beres. Mau mikiran mau neangan jalan anu jauh aing rek bagja hirup kudu beunghar heula kudu pinter heula salah kaprah teu kudu pinter bodoh ge asal daek ngaji bari ikhlas beres hirup beres kan teu boga ilmu Allah mendatangkeun guru gitu. Harta semoga Allah mah nyukupkeun madmun. Ieu teh kan anu sabenerna nu riweuh ku harta teh jalma anu teu yakin kana madmun. Nepi ka lamun malak pare ku urang teh wah geus goreng sangka ka Allah. Pokona mah anak kucingan aing bulan lalu moal dahar. Geus goreng sangka ka Allah dianggap Allah teh sanggupeun ngarizkian anak majikan lamun lain tina pare di pelabuhan jauh. Tapi lamun jalma marifat ka Allah. Allahu khalaqakum tsumma razaqakum wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mun yakin mah kadinya urang datang ka sawah, beak parete kurang kabeh. Kumaha langsung usudon harita keneh ka Allah. Allah pangeran euy sanggupeun ngarizkian anak majikan kuring sanajan lain tina pare anu dipelaku kuring. Dagang telaku Allah sanggupeun ngarizkian lain tina untung nu dipake usaha dagang kurang ayeuna. Sanggupeun. Tak dagang teu payu ge yakin mun kuing diberikan hirup jeung anak pamajikan Allah ngajamin rezeki makbul. Nah. Lamun kadinya mah magali teu hirup teh. Dan ieu hatena lain ka Allah nangeuhna kana mamluk. Tenang, ayeuna sama pokona pare 2 ton dina euy. Nyaranina ka Allah teh kana pare. Na pare, rarasaan teh keur iman pada sok salat, bukan musyrik kana pare.
Teu kudu neangan keris 7 kan, ari musyrik mah. Kana pare ge musyrik. Mantap kalau nama kudu marifat ke Allah, boro-boro pare keris 7 aya hareupeun mau jadi musyrik wah. Ulah sok ngomong keris 7 tah, bisi musyrik. Nah, ngaran teu marifat mah, eueuh keris ge kana ke jauh musyrik. Kudu rieu. Aing mah kaya keris rek kumaha ge mau musyrik sabab marifat ka Allah. Mau jadi musyrik. Maka waqalbuhu mutmainnun bil iman, hatena tenang sabab iman. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Eta buktina kan? Nu marifat ka Allah tenang hatena tatmainnul qulub. Mare urang yakin Allah sanggup ngarizkian lain sanajan lain tina hasil pare nu diparakukuri. Di mana wa Allah sabab yakin aya rezeki makmur. Allahu khalaqakum tsumma razaqakum. Di mana geus beak mah rezeki we di dunya paeh ieu aing ngadugi. Ribu kan. Gitu. Lagu duri mah bener ya kan. Janji tauhid mah nyaho Allah, lagu gitu mah kusut kan sih kumaha-kumaha. Tapi teh nyaho Allah boro-boro fakir beungar ge kusut kan. Boro-boro bodoh, pinter ge kusut di rumah kan. Bener. Aya pinter bingung hirup. Aya. Sabab nanggeuna teu ka Allah. Hari nanggo kana nafsu atuh neangan anu nafsu tungtung lah. Anu nafsu mah kan kuas lempang ka kulon kalau biji teh wetan batur kepengi tungtungna. Nafsu mah kan. Oh bahasa nafsu ngolotan, geus kolot mah nafsu telmaan teu sarua wajib berbudak kene nafsu nama. Ngantara ulun sa teh rumasa sok asup angin. Ayangna ulun mah akur jeung ngora teu kudu ieu. Gitu tak kan? Ari cek frontalna maka bahasa musonifnya teh hikmah ka opat. Ulah kajadian ibadah hate bari teu nyangareup ka Allah, balas riweuh hate ku urusan anu teu penting nyaeta urusan rezeki makhluk, rezeki maksud. Naon sabna teu yakin kana madmun. Sejak itulah rekam direk itu tetap Quran di bumi kan apa Quran di bumi ikan kan yakni nejam musoni anal amro sanya nyana urusan eta mafrugun anu dikosongkeun minu tina itu mah urusan teh selesai urusan naon urusan rezeki sabab aya rezeki makmur selesai. Makhluk mah dimilik tapi mah dipake itu guna gitu. Maksud loba rezeki nu dikasabna, numpuk soalna duit loba. Tapi da mah di dahar kumare segala. Eta mah pikeun batur ngan disebut hungkul teh teu guna teu kudu ribut. Selesai urusan makhluk jeung maksud selesai. Naon sababna? Allah geus tanggung jawab aya makhluk. Kada sih ingat. Mending nangeuh ka Allah karena Allah dina rezeki geus ngadamel rezeki makmun. Daripada urang nyarane kana makhluk jeung maksud. Kasih musyrika. Kunaon nyarane kana maksud jeung makhluk? Karena hati teh nyaho Allah. Lamun nyaho Allah mah moal nyarane kana makhluk jeung maksud moal. Teu guna harta loba disebut urang naon artina kan? Sangat dipuji batur Allah sakitu aya poinna dirinya. Tapi riweuh urusan ta'alluq jeung taklif mah karena nyarane ka Allah nu parantos ngadamel makmun dina rezeki. Makmun teh rezeki teh kang biaya hirup keur ngasilkeun ibadah usul eta makmun. Tanggung jawab Allah. Mun kudu boga ilmu Allah tanggung jawab mere rezekina keur neangan ilmu. Ilmu makmun ya. Ilmu makmun. Ilmu makmun tapi teu makmun ya. Wah ya. Bukan sholatnya, tapi can pernah sholat. Sholat subuhnya, nyaho kalau subuh keberangan.
Ilmu ayat tetapi tidak jadi milik kurang kan. Kalau batur dipapatahkan, batur mah jadi halus, rambut jadi halus-halus. Lain ke orang, ilmu dijian ku Allah, lain ke orang. Kersa berbatu, rugi. Pas ilmu lilin, bukan ilmu lilin. Ada batur kacaan, ada di sorangan kayak. Aku langsung ke gitu. Ilmu gue nafek. Idkar goma karena parantos ngalakonan bihi karena itu maksa baru kalian aja. Sahabat teh wa aritu goel eta Allah taala Gusti Allah taala. Sahabat Gusti tiga oleh Allah. Biasanya di nama berizki lu mati kosewa pun bersatri kiai lu mati kosewa di mana? Lepas dina sholat nggak yakin kabeh kalau sholat, tapi di nama berizki mau apa biasa semua orang suka. Benar nggak? Aing baca hasil beak di Allah amin. Saya yakin karena makbul Allah. Lu mata sok anjal ibadah, samping bilangan makhluk balas loba ibadahna, tapi baru ragu karena makbul Allah. Kira-kira Allah butuhkan karena ibadah aja. Gitu kan. Setan ngarusak ibadah orang gampang. Sok sia salat sing loba ngan ngangguhna karena makhluk jeung maksud. Ulah percaya sia kana makhluk Allah. Ragu ka Allah karena yen makhluk rezeki kamu. Tapi salat dari ragu ka Allah beres kira-kira salat kamu. Di syahadat terucapna kunaon? Kubur, kubsa, kumus, umur. Iya saat terlalu benar kalau teh diri cuma guna contoh ya teh. Tapi kan jadi ragu orang hidup. So ibadah bari ragu karena janji Allah anu bisa dijadikan makmun ke urang. Pertanggungjawaban makmun teh kan. Mantap dina ayat-ayat Quran sumpah Allah, ayat dilalah, ayat sumpah, terus ayat naon, ayat pertanggungjawaban, ayat tadammun seperti wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ayat tadammun tanggung jawab aing rezeki. Tapi rezeki mereka dipakai modal ibadah usul kami. Lain rezeki nuker nyumponan kaya nafsu aja. Lu tanggung jawab mereka bikin ketumpahan kaya nafsu. Semua benda ulah kieu ge. Macam suka jangan tanggung jawab beli aing hayang mobil terikeun ka bumi. Eta mah lain tanggung jawab Allah. Eta mah haduna sih. Tapi kerbekal ngasilkeun ibadah khusus mah Allah tanggung jawab. Anjeun pesantren itu boga bekal dipanggilkeun jeung guru nu bisa beredahar ka anjeun. Salam. Salam rezeki nu aya di guru madmun anjeun sebenarnya. Lu sendiri urang mah rek pesantren neangan ka hayang urang teu aya ka hayang kadinya pertama aya guru bisa beredahar teu aya kadinya mah karena hidupna dituntun ku hawa nafsu. Jangan guru anu gampang tidak mempersulit urang. Boga wae sok manehna teu boga wae ka aing kali minta cebul ieu aya matpun aing di dieu guru. Dina di guru di sila. Larengan sulit. Kalau neangan guru, kalau kurang guru ditanggung jawab bisa kabehna anjeun mempersulit aja. Allah menurunkan agama dengan mempersulit, tapi pikir kegampangan manusia dina ngalaksanakeun ibadah khusyuk. Si paham kan? Mata Rasulullah hayyinun layyinun khafifun sahlun. Lembut, hampang, gampang, tidak mempersulit dakwah Rasulullah. Dan memang agama diturunkan pikir kegampangan manusia dina yang harupan taklif di al. Urang anu mempersulit diri sorangan ieu mah. Kalah ribut perkara anu teu penting. Wa ma sareng ari perkara kumaha nu geus ngalakonan diri kana itu mah sabaruka yang anjeun eta na faidata wa faidana fi qiyamika dina ngalakonan anjeun diri kana itu mah. Aya puluh maka kabuktian lamun kieu muka ngalakonan anjeun kana eta mah teh eta puluhan leuwih. Yang begitu perlu dan ayat tak bisa yang saliru di itu fudul sadul ukuli jama-jama bergantar. Kerja memikir mah perlu
Terjang tafakur mah kudu susah neangan pudul teh ka leuwih mana ribut ku perkara nu teu pudul. Ribut ku perkara anu geus ditanggung, geus dipigawe ku batur. Pudul. Jadi jalma taliti dina neangan rezeki gagabah dina berusaha ngasilkeun ibadah khusyuk, maka eta termasuk jalma anu dikategorikeun hirupna dipimpin ku nafsu. Jadi bagja, jadi tukang sholat. Khusyuk tiluna, khusyuk berboro podo sanajan pinter, berboro fakir sanajan beunghar. Khusyuk tiluna. Samono, sabab teu tafakur. Maka paling gampang mah ya mun hayang bagja kudu apa kudu. Kalau paheula mikir teh tafakur maksudna. Lamun ieu hayang maju sia teh kudu ulah eureun mikir. Sekolah gini aja bola. Maksudna mikir teh tafakur kan. Lamun hirup hayang maju maneh ulah eureun mikir. Sagala kudu mikir heula, rek salat mikir heula, rek hajat mikir heula, rek numpang mikir heula. Benar. Itu lumatan aya keterangan pikir heula tuluy ngobrol. Benar, atur heula kakara digawe. Batin summaf'al. Fakir summa'ul. Mikir heula kakara ngobrol. Lu jangan ngobrol, teu mikir ngaco mau mikir. Itu rancang heula ka anu jam sakitu ka dia kakara digawe. Dia mah kumaha engke we kusut di kehidupan. Nah gitu. Dia mikir kan. Maksudna mah kumaha? Lamun hirup hayang bagja kudu tafakur. Naon sababna bagja hirup sabab nuturkeun hate nu makrifat. Sedengkeun ari makrifat cek Imam Ghazali la tahsulul ma'rifatu illa bimudawamatit dzikri wal fikri. Wah bisa hasil makrifat ke Allah kecuali kudu mayang eling, mayang tafakur. Karena hasil makrifat. Jadi makrifatullah teh datangna sanggeus tafakur jeung dikir. Padahal mah teu kudu dibejakeun dikir kan dari tafakur mah dikir. Eta mah atap tafsir kan mah. Anjeun teh kudu eling ka Allah. Ari hayang bagja mah hirup teh bener ya kan, ari eling mah sak pikeun hak batur. Aing teh anak jagoan, tapi bapak ieu teh bapak aing. Kajeun teh geus aki-aki rayot. Darajat urang luhur mana jeung bapak urang. Luhur bapak. Nu eta teh sabab mikir heula, tuluy tafakur, tuluy pikir, tuluy makrifat ka Allah. Sanggeus makrifat tahu diri. Nah kitu, geus tahu diri nyumpana hak batur. Jalma nu tara nyumparan hak batur, guru teu nyumparan hak murid. Murid teu nyumparan hak guru. Eta nu tara tafakur. Lain mikir beda. Aya namanya mikir ngalamun. Ari ngalamun kumaha? Lempangna akal dina perkara anu disangka salah jeung dihayalkeun. Sayyidul akli fil wahmi wal khoyali ngalamun. Ngalamun mun aing ora deui mah. Mual waham eta mah. Sang nyangka aing ora deui mual urang deui. Hayalan ngahayal eta mah kan. Ngahayal teh mikir-mikir perkara nu moal kejadian, bener ngahayal. Mun aing meuli kapal ari duit ge kan 1000 teu boga. Ngahayal eta mah. Disebut nate eta mah ngalamun. Karena ulah kena tas ngalamun disebut tas mikir lain. Maka sayyidul akli fil wahmi wal khayali eta nu itu umnian ngalamun. Ngalamun. Tamani pun cek bahasa budak. Ya tahu dia ya temani mah ngalamun. Sanggeus ngalamun naik derajatna mikir. Nah, can tafakur mikir heula. Ari mikir kumaha mikir? Ari ngaran mikir mah sairul akli
minal akwan ilal akwan. Lempang akal natiko otakil. Kan akal aya akal natiko, aya akal tobi'i, aya akal wariji beda. Lempang akal natiko ti makhluk ka makhluk. Bari poho ka Allah, kakara mikir di sini. Domba jadi sate. Red tempat domba lintu, jadi sate guna. Tapi bahasa ngalamun dia lamun teh eta mah lamun anu ka udag sabab bukan duit 5 juta. Lamun di sate ku aing duit aing boga 5 juta. Nah, pikiran makhluk ka makhluk tapi dina perkara lu bisa kejadian. Lu tadi mah moal kejadian ngalamun. Mikir mah bisa kejadian. Ngan poho ka Allah, mikir kekara disebut. Mikir mah teh ari ka Allah. Ya tahapan-tahapan lempang akal. Pandangan kitab lah kan saya survei gitu. Pas lu nih kitab punya. Hasil survei teh hasil daukiah atau maka ilmu laduni pengurus Allah. Hasil survei. Rembe jangan buat itu mah kitab kieu. Kita pernah batur lebih ya, kurang eta mah mau batur kan. Da urangnya macan daukiah bener. Laran sobat tak kusagwa min alamil balwa ila baiti la ilallah. Cek samane, cek ajengan, cek ulama na kitab dibaca wae dina kitab ta'rifah. Geus kesaan ente encan, eta cek batur lain ilmu ente. Sebab ente can survei. Bener kan? Tak gitu. Karena saat orang ilmu urang bukan batur urang maca unggul. Orang macam orang nyawa mobil tiguli, dah tenembok mobil tiguli kan, benar kan? Kita mah ilmu batur, sah wartawan kemana itu, bukan jadi nyawa beja, mata malsip lagi berada kan? Tapi lo bukan nyawa mati boleh pakai kurang ketempok, cara jalurnya tidak kurang maca, intinya aing ada nyawa serangan. Kitab dibaca tarkusapa min alabillah wa ila ghairillah tapi mana daukiah tahakum di nama konsolan kitab masahid lain menang tidak kitab laduni ti Allah ini beda kan ilmu laduni jeung ilmu menang maca kitab beda numata aya jalma anu ngabejakeun ilmu hakikat anu disebutna tasawuf. Aya jalma nu ngabejakeun ilmu hakikat nu disebutna naon ka? Mudda'in katib. Aya anu ngajelaskeun ilmu hakikat anu kaasupna kana ibsaus sirri ngamasurkeun rahasia Allah. Kumaha? Oke, cuma dibahasna panjang teh. Tadi kayak itu. Mulai ngobrol sekaligus sekali ngaji hari itu pulang harus pulang ngaji dari sebar-sebar ya geser. Tekan cek isi bumi itu tadi teleponnya kapten capek. Teman yang kita pernah lah nggak jawab semua. Kelin ladang nukil kita. Tapi jeung kita akur. Maka kita muslim teh sahih hukumna saksi bahwa eta teh benar sabab dina dengan kitab aya kieu cek ulama gitu kan di mana teh ilmuna diurut Allah laduni ladang naon ladang iltija ka Allah maka nyawa ka Allah geus diadot Allah nyawa jadi kakasih Allah sakur nubutuh ke ku Allah diurukan ulah itu itu cenah naon? Tafakur mah kumaha? Sayrul qalbi bi mayadinil agyan. Ta'rifna beda. Ngalaman sayrul aqli fil wahmi wal khayali. Mikir sayrul aqli minal aqwan ilal aqwan. Tafakur sayrul qalbi min aqli sayrul qalbi bi mayadinil agyan. Naon sayrul qalbi pimayadin agyan lempang hate di makhluk
Oh, nu sapertikeun lapangan. Ngan hatena bari nyanghareup ka Allah. Lamun mikiran dunia bari hate nyanghareup ka Allah, eling ka Allah ngaranna tawakkul. Lamun mikiran dunia poho ka Allah mikir. Mun mikiran dunia nu moal kajadian ngalamun. Maka di mana urang ngalamun mikir tapakur ya aing ka mana asup deui. Tas macul ya. Upami urang sieun ku neraka ketemu kal ketemu sieun ka neraka eta kumaha hukumna Sieun ku neraka ngan ka Allah poho musyrik ka neraka. Wadal mahabbah ka Rasul ngan ka Allah na poho musyrik ka Rasul kan. Lo kagak ada mata Allah tuh lagi ngabulkan Rasul hakikat datu poho ka Allah. Rasul teh menang nyeun Allah. Hakikatnya ngabulkan Allah nu parantos ngalahinkeun Rasul. Ya mau lebih ka Allah kumaha Rasul juga mah. Saya bata Rasul anger Rasul kumaha Allah. Kahadega. Assalamu alayka ya Habiballah, jarah ka waliullah. Poho ka Allah na musyrik ka wali. Jeung sabarga kami. Amin. Mata eta mah nu ibadah yang surga teh eta ibadahna nuturkeun nafsu. Urang yang surga, dah enak di surga tuh. Poho surga nu Allah. Ibadah yang surga kalah kemenang surga. Ya, kudu nama ibadah teh karena Allah, engke Allah mere surga. Jadi ulah pikiran surga na Allah. Jadi mun ibadah kalau kaingat karena surga kalau poho kas menang surga. Ngaji kayak kanjana kieu. Cenah kuring mah da sieun ku neraka hayang sawarga kumaha hayang yang ku Allah cenah. Cenah sieun ku sarga sieun ku Allah sieun ku surga teu cenah kuring cenah sieun ku Allah cenah. Kumaha kitu nya. Lamun sieun ku Allah teh sieun ku surga jeung neraka. Nah surga jeung neraka. Surga. Abdi mah tah hayang surga hayang mun neraka kumaha. Ku Allah unggul cenah kuring cenah kitu. Kumaha kitu nya. Nah eta anu ikhlasnya. Teu sieun ku neraka. Tapi sieun teh ku Allah. Teu hayang surga, tapi hayang sote ridha Allah. Mereka neraka, mereka surga, doa penting Allah ridho. Orang si orang teh aya ilmu. Lamun asup ka neraka Allah ridho, pagar neraka na. Tapi dipikiran neraka. Yang penting mah ridho Allah. Surga ge Allah terido. Sok perang sana di gerong si gerong boga manyun. Urang sare nangge ngimpi di udah kanyem edan. Limat mah. Kata kakek bang zaman dengan ridho kan. Mataknya sahiji salat aya ridho Allah. Jadi ridho Allah mah di Allah. Ari kana anak agama di Allah. Matak Siti Rabi'ah Adawiyah saking cemburuna ka jalma anu sok sieun ku neraka. Tiba orang mau emel. Ke mana Rabi'ah? Aing rek mana neraka. Tahor aing teh ka jalma sieun ku neraka, anu Allah teu sieun. Benar kan? Datang tsunami sieun, ari ku Allah teu sieun. Ari kitu eta teh musyrik katana. Oh, serius. Di waktu bawa oncom, ka mana? Rabi'ah, rek dulu surga. Kunaon? Eueuh jelema ibadah hayang surga tapi teu hayang ridho Allah. Mangkrek ngeuna asup ka surga Allah teu ridho. Nah, kita tuh cerdas gitu. Jadi hakikatnya kudu ka Allah ke. Jarah ka kubur assalamu alayka ya Habiballah ngagungkeun waliullah tapi teu ka Allah anu nyieun waliullah. Ya wali teh hebat dihebatkeun ku Allah. Mulia dimuliakeun ku kuring ngamuliakeun karena Allah ngamuliakeun. Mun Allah teu ngamuliakeun wali cadu aing moal ngamuliakeun wali. Benar enggak? Jantan ki ngaji. Pami kusin ku neraka. Kuding Allah lah kitu nya. Ayo Allah pokok Allah. Kusin ku neraka unggul nya sieun ku neraka cenah. Jadi kieu cek jelasna mah.
kudu hate bari ma'rifat ka Allah. Assalamualaikum ya Habiballah, tapi hate bari ma'rifat ka Allah. Kabeh ge berkah di mana ma'rifat. Dina hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, diriwayatkan ku Imam Muslim. Di mana jalma asup ka bumi. Nyebut Allah lah, bahasanya gitu kan. Asup ka imah nyebut Allah. Di imah ulah tempat bikin setan cari. Yang orang begitu. Ya, asup ka bumi bari hate ma'rifat ka Allah. Maka di bumi teh aya tempat bikin setan cari. Ulang rek tuang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ungkapan hati nu ma'rifat ka Allah, maka setan teu bisa miludahan dina dahareun urang itu. Sok aya nu dahar jiga kana kesukaan. Sampai pokok beak disorangan. Setan loba miludahan. Sabab naon? Hatena memeh dahar teu ma'rifat ka Allah. Bahasa bismillah teh kan ma'rifat teh lah gitu entengna. Jangan diucapkan ke bismillah, ari hatena ma'rifat maka Allah kan ari makna bismillah teh ma'rifat Allah. Nikana makana wa biyakunu wa yakunu beake. Anu aya aing nu ngayakeun cek Allah nu wa aing nu ngayakeunana. Jadi aing asup ka iman kabeh ieu asaraf ku Allah. Bulus ka iman bari hate ma'rifat ka Allah. Jadi di bumi teh eueuh tempat setan bikin sare. Ayo aing barali cek setan tempat keur urang geus di imah ieu. Lumatak sanajan sare setengah tilu tara keberangan subuh. Ieu mah arek aing salat subuh marek tahajud terus ieu jam 8. Sabab imana tempat hees setan kan. Jadi sering jeung urang. Arek salat subuh ge kalau disimutan setan setengah tilu teh rubah ka. Ulas teh ingat jam 8. Tak gitu kan. Jadi ulah poho ka Allah. Anapun bahasa makhluk mah pek bae bahasa syariat mah. Tumatak Allah ngayakeun syariat ge pikeun tasrif. Rek kumaha ngajalankeun syara mun syariat kan. Pikeun ngalaksanakeun hukum syara Allah jeung syariat, maka bahasa syariat mah pek rek kumaha ge. Nu penting hate ma'rifat ka Allah. Yang gemuk pada teh gara alus, tapi nu ngomongna ma'rifat ka Allah, mah musyrik bisa jadi ngobrol gitu. Eta mah bahasa lisan unggul. Ini siapa disebut ayat seuneu ngajedaw gue jadinya. Tapi bari ma'rifat ka Allah. Ini teh hakikatna lain kisieun ku seuneu karena ka Allah ditita. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Karena ditita ku Allah. Maka nyingkahan seuneu menanganya nanti Allah. Beda jeung jalma nu poho ka Allah. Waduh seuneu aing tutungnya kabur lompat. Berarti musyrik mutib tajal bujur tuluy malah musyrik gitu. Konyol. Tapi jalma lupa tina seuneu lain karena nekatkeun seuneu buka kekuatan genuturkeun, tapi karena Allah marentah ka urang wala tulqu bi aidikum ila tahluka, sedangkan di mana aya sabab teh Allah mungkin ngadamel nu sabab tah ngajaga mungkina ieu mata lumpatan teh diparentah ku Allah. Lumpat tina sabab nyingkahan seuneu dicudor maut mawa iman is lompatna diganjar ku Allah. Lumpat tina seuneu aya nu kalah dosa, lumpat tina seuneu aya nu kalah beunang ganjaran tergantung makrifat jeung tina hate ka Allah waktu lumpat tina seuneu tadi. Mata Ibnu Rusan malingkeus hayang baca anjeun dunia akhirat hirup guru dari hate makrifat ka Allah. No, sakitu. Benernya kan rugi bari makrifat Allah nyukupkeun makhluk. Digubrak karena dosa tapi bari makrifat Allah nggak bisa tobat. Jadi jalma fakir tapi hati waktu fakir makrifat, insya Allah jalma fakir sobar kepikiran. Jadi jalma pinter tapi bari makrifat, insya Allah jadi guru mursyid. Jadi jalma bengar tapi hatena bari makrifat, bengar soleh. Bisa syukuran kamu. Mana nu awal kan? Dikala kita hati penuh dengan kemakrifatan, maka sakabeh kejadian nu aya di dunia nu alus nu goreng, alus kabeh kan? Nu alus dohirna alus hakikat alus, nu goreng dohirna goreng hakikatna alus. Nu matak aya jamalul jamal, aya jalalul jalal, aya jamalul jamal, aya jamalul jalal. Rek arep itu
Aja sidang diurut teh orang ngaji deui. Alah aing teh paham sekali mah gitu. Dari duit ngaji. Oh, mangga. Diajar ngobrol teh. Hari ibu aja bari dulu punya. Hmm. Urang Jibril cenah Ibrahim itu cing wae cenah. Sok mantap kalau cenah cing wae dua cenah tuh suruh cenah. Ali cenah Jibril cenah. Cenah mana cenah aing alung-alung teh orang yang urang cenah. Aku mah nganter apalun urang mah menta. Bisa teh mah gitu. Makom taslim. Makom taslim. Oh, gitu. Nu marifatnya aya dua, aya makom doa, aya makom taslim. Lamun makom doa waktu marifat menta. Urang rek diduluk Gusti abdi salametkeun. Tapi bari hate nekatkeun yen cenah teu bisa ngapakan. Ngan mungkinul wujud Allah ngadamal tutup di urang. Ngajaga mungkinan we eta. Sabab jeung Allah wala tulqu bi aidikum ila ta dikala Allah ngadamal tutup eta teh rusak urang nyingkakeun diri tina karun. Jadi amal kana ayat nu parantos nunjukkeun ka Allah Subhanahu. Jadi menjunjung tinggi perintah Allah. Ayat nu taslim kan? Ayat kejadian pinuh kata taslim. Eta mah minta seperti Nabi Ibrahim geus diayunna senggota rek diturun. Datang Jibril Ibrahim, "A'la ka hajatun." Ari mana yang buka pangabutuh tuh yang si ayun-ayun. Ada ayat anu kunci cenah Jibril ulah ngaganggu cenah. Beuntur abang awal cenah cek bicarakan Jibril. Makom taslim aja. Pan ayat tahapan Jibril Ibrahim mana yang buka pangabutuh tuh. Cuma jawabnya, KNT mah betul aing terus. Jibril datang ke urusan butuh aing kamu. Kata saking biru kurung ke atas ini. Malah cek secara siwaya salih hikmah, lu mantap Allah tengah jadikan seuneu tutung teh, teu nyeun tutung dina salina Ibrahim gara-gara hareup kapanasanana saeuneu ku kekuatan ruh ka atas lima itu. Urang ge pasrah mah ka Allah. Aya sapige, alhamdulillah. Bener. Ari keur pinuh kurung ka atas lima. Orang-orang sabri aing ge paeh dicabut ku Allah. Tegederiu. Yes. Kumaha dikeun tepati aya ruh atas liman. Jam 5 leungit anak hayam. Salat maghrib jam 8. Subhanallah kene hati caranya salat tadi pagi. Kumaha ka Allah Ibrahim butuh. Ya butuh ka Allah. Jika Ibrahim gitu. Sok segera minta. Minta wingkal mah cukup. Aing dekatkan Allah uningan yang kuring keur kieu. Sim kuring yakin Allah nyalametkeun abdina. Geus segitu. Minta wing mah cukup segitu. Oh gitu. Eta pinuh kudu katas liman. Matak jalma ge aya terangan doa kan. Ya Allah mah minta wae kaum doa urang cukup. Terangan doa. Tapi nu dialajar mah doa we kan. Ulah piluan ka guru dengan doa. Sama makom belum beda. Nah, doa orang mah, musyrik kan doa. Karena itu doa dihindari umum. Minta beunghar Gusti sama-sama lina yang beunghar. Ibadah we minta beunghar. Nekatkeun abdi yang diri teu bisa ngabeungharkeun diri abdi. Mun teu Gusti mau beunghar. Maka minta ka Gusti nemokeun sifat kaabdian. So. Ternaon minta beunghar? Ulah kieu minta beunghar yo supaya Allah merek. Jadi Allah tuh bisa dipaksa ku minta. Tadi mau merek seorang minta jadi merek. Wah, kan? Sabab Allah kesempatan ku roda ari irodah teh saker sana. Allah ngayakeun jeung ngeukeun mungkin wujud saker sana Allah. Gitu kan. Eta, matak aya nu terangan doa, dikir unggul ka Allah. Jamu kan? Tajalli we ka Allah unggul. Jadi dikirna teh ku jamu, geus teu make lisan subhanallah subhanallah. Anu make sarana lisan keneh mah eta can patirakeun kan. Jadi masih jauh keneh eta. Mata anu masih jauh keneh mah ka Allah kaduana sok panjang kan, sajam ngadu. Ari anu geus di hadrat Allah mah tara ari loba-loba jamu kan sakitu. Ku jamu unggul. Jadi teu minta teh gara-gara katunggul ku jamu. Aya nah diskusi Pak. Lamun jalma katungkul ku dikir ka kami,
sehingga pohon minta ke kami, maka kami bakal mereka eta jalma nu teu minta nu katukul ku dikir ke kami ku perkara nu pangalusna dibalikeun ka pemerintah. Oh, teu kudu minta kan. Ngan ulah teu minta, teh balas ngedul. Aing mau minta akhirnya dengan doa mau ya. Salah itu mah kan. Otak abdi di Cianjur kemarin ditaruh ku kiai. Terpengawasan bunyi. Jadi, ya, di Cianjur. Alus mana ngadua jeung teu ngadua. Cek sik goreng kumaha makom. Nah, cara kumaha makom, nya kumaha makom. Lamun jalma geus kalindih ku makrifat, hatena geus kalindih ku jam'u jeung usul ka Allah. Maka kudu minta ka Allah Gusti Allah. Maka Allahumma inni kalau kakak kamu kumaha saja eta. Maka cara minta kan assalamualaikum oh pikir. Lu geus kalindih ku makrifat. Hatena. Tapi ya aya masih kena dina makom belajar. Aing mah lamun lisan teu mentah hate teu tara mentah. Jadi lisan hate teh kumaha lisan? Lisan ngomongkeun sawah, hate bulang ka sawah. Lamun lisan ngobrolkeun duit, hate bulang delok kana. Lamun kitu mah harus ngadua kan. Lamun hate can kalindi ku marifat harus ngadua, malah bising anu geus kalindi ku marifat ke asal doana lidan dulu dia teu. Ya terus kak makom tadiin saya kede ngadua karena hati sok katuntun kuli Imitilah subhanallah ta'ali lila mah jeung hati daukiyah dina makna subhanallah tadi nama kata maka lamun makom tadiin alus kede ngadua daripada repeh ulah makom tadiin belaga alifin maka mubtadiin, siapa belum assalamualaikum lalu sare kan itu. Siapa bataran satu kali di rumah rifat dong. Anu majlus saya tambah majlus ke wajib sholatnya. Itu dah saya kamu tiku. Bebasnya. Bebas itu. Pulang di makmuman pulang kan aja. Namun ajengan makmum. Naik pula utar jam, tulis surat tuh. Santri tengah makmum mubarak sudah. Tak gitu enggak. Hari itu kemasalah urusan ente terserah. Itu rasul gitunya. Kanjeng Nabi gitunya. Kanjeng Nabi ya majlub, malah panghebatna majlub teh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyahadah panghebatna musyahadah Rasul. Majlub panghebatna majlub Rasul. Itu. Dan termasuk orang majlub lah, kamu bisa ceritakan majlub Rasul mah. Musyahadah Rasul, gini cara ceritakan Rasulullah musyahadah gitu. Kurang terbidakan maka tepi lisan. Apes lisan orang nyaritakan musyahadah Rasul, paling kan lebih diterangkan musyahadah waliullah. Kakarangkan musyahadah waliullah ge urang geus ngarenyap. Oh, kamu sahabat kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disangka Rasul teh maju kan. Kan bahasana aing maju begitu maksud ke. Semua tuh qurratu aini fi shalah. Itu kan panggungan hati kuring ke sholat. Lain sebab sholat hati jadi bunga. Salah lain Rasul itu. Cuma di jero sholat hati Rasul tajalli ke Allah jadi bunga. Ini sebab sholat makhluk. Manya Rasul bunga aku makhluk kan itu. Gitu contoh. Kemudian diterangkan sakabehan maksud Rasul. Waliullah kayak gitu Rasul. Jadi waliullah mah pilihan mukminin para waliullah. Pilihan para waliullah para nabiullah. Pilihan para nabiullah para utusan. Pilihan para utusan ulul azmi. Pilihan ulul azmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislah husnik malu aina. Cek saya berjanji wincan pernah ningali makhluk Allah sehebat anjeun Muhammad. Mun para rasul hebat ente baru hebat Muhammad. Mun aya majlub di umat anu di para nabi saja anjeun lebih hebat. Yang para nabi para rasul majlub rasul tah hebatna. Da kumaha nyaritakeunana? Geus hese we ngobrol. Mata para akhir nama teu ngomong repeh lah.
Itu menurut ajian ngaji hakikat repe, insya Allah berbuk terus kulitnya. Maka dijelaskan lu kira-kira kajangko waliullah gitu Pak. Nah, haji pamit dipelajari gitu majluk biasanya. Biasa kan, lumawi aya ilmu naon. Ngan majlukna eta mah hak prerogatif Allah. Jalan mah aya ngan teu bisa diikhtiaran majluk. Kawas ngimpi orang yang ngimpi ayah ikhtiar teh. Kau mengaku mahnya? Kamu ngomong sorangan mau. Abdi ngaku gitu mahnya. Abdi ngaku majluk. Kemudian ngaku majluk, bohong kan? Ini ingat karena diri majluk. Jadi hari majluk mah karena diri kita ingat kalau malu. Aing majluk, iya aing malu nggak majluk. Terus bohong Pulang aku. Jabatan ayah kan, abdi mau ngaji ke 3 tahun, dari itu usaha lain. Terus nguring teh, hari musara sekarang sakit itu mana? Oh ini ke musara, lain yang musara yang kainnya. Waktu mata musara mah sadar, pas sare, kurang sadar, aing ke sare, masuk gitu kan? Yang di mana liwir, aing tas sare dah. Anu tajali anu musara ge mah sadar, aing kasusah da mata waliullah mah ngaku diri wali. Kecuali wali-wali deui kapanggih sia teh wali. Saur naon? Tersara mentara ini kana diri. Gitu kan haji, itu saya yang mau balik ke Maranat cenah, balik ke Wali Songo cenah. Berarti urang wali ngelakuin gitunya. Wali ka Songo cenah. Eta mah sama atur beda naon. Balik ka mana? Balik ka wali. Mana wali baru nanya. Kawin. Kali mujib. Nu mata wali Songo oge enak terus langsung kamu. Di pas penjarahan, naon sebelum bukti. Enak terus ya. Ya teh bener wali itu cenah wali Songo. Sudah adalah wali teh dua, aya waliun make alif, nulisna wawu ya wawu alif lam ya. Maka muhibin. Jadi sanajan lain mahbub, lain ahli musyahadah, ieu teh jalma anu berjuang dina agama Allah di seluruh kehidupan jeung kekuatanna ditasurkeun di jalan Allah. Jalmi nu cinta ka Allah. Mun can jadi mahbub insyaallah cinta ka Allah. Waliun. Jadi kaji walina teh make alif. Lamun waliyun mahbub kudu jadi ahli musyahadah, ahli usul. Maka kami naruskeun lah kitabna. Kuncen di pembicaraan atau di pembicaraan aja. Ayo Kang kitabna. Oh pemerelah kakak. Tadi umar ngaji rajaban ke beta dibahas we apal asal. Naon jawabna macana hese, ngartikeun hese teh. Dikeun di kitabna. Pas di Cirebon, di Demak, di Sunan Giri, Sunan Borang sing perintah kuncen naruskeun. Mana kitabna? Tuh apa lu? Bisa jadi namun ini disebut waliullah teh aya kitab usulna kan eta teh lain mahbub lain kekasih Allah tapi nu cinta ka Allah waliyullah make alif tulisna waliyullah beda jeung waliyullah beda mahbub kudu alif musyahadah seperti pembicaraan aya kitabna ngabahas wahidiyah wadaniyah ahadiyah muayyanah musyahadah aya ya mulai itu disebut tasawur wali ayat tuntunan ajaran kitabna berarti insyaallah dia mahbub Allah. Nganu disebut wali Allah kitabna ulah wa kalimut mahbub waliullah nu cinta ka Allah Atuh Kang Haji marnu awam pada abrinya. Bari jadu jarang kali teh nyebat wali nyebatnya. Wali Songo mah nyebat saya nah karena dia sudah disebut wali biasa pakai alif dia ada diumumkan dulu aja menujarana. Wali itu dua ayat waliun, ayat waliyun. Atas kedua, berangkat jangan ke Wali Songo. Nah, tekankan main kurang. Sebab ke ya ke dewan dakwah sebenarnya. Nah, dewan dakwah anggap husnudon kurang. Etate jalmi nu cinta ka Allah. Ketika seluruh kekuatan harta jeung salalana digunakan pikeun nganjunjung tinggi agama itu ada yang nanya wali mahbub kurang macam jadi wali butuh wali buat malah wali kan hari zaman nusane anu can berkembang kaum wali atuh harapan ge anu nyaho ka ulama lain ulama mah
ngadalil masalah kerahiran gak disangka ulama juga. Nah saya beradalil ulama dia hebat, tidak bisa pidato dia hebat. Padahal macam dalil masalah kerah, ayo mau pul GL. Punya ulama gila. Jami kan, lu tak ilmu sorot. Mau apa kesalahan tulis Arab? Maka kerana tes ilmu sorot jaliman. Coba ditekin, wabidan nasi mayyakulu amana billahi wal yaumil akhir. Mun benar nulisna, apa yang dalam surah? Kalau salah nulisna, apa yang surah? Gampang gitu. Ini betul ini. Mana? Kapang betul dari aja mau berani. Kayaknya di pas foto-foto wali begini di pamijahan tak kumat kita nya. Foto-foto wali di minyak tak kumat. Itu teh bukan dia bukan tuh. Terburuk ke ayah bukan mau foto man. Unggutna awewe awak kuda. Tinggal salah tuh. Ini jeunanya. Jeun eta mah digana tina dardir di ujrat ujratna gitu. Padahal buruk teh lain sako udah gitu. Buruk teh naon? Nafsu mutmainnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata bahasa kinayana mun turun sapanjangan suku Arab mau nanya keluar porot tukang jadi rata buruk temennya nah buruk Nabi ya artian lah sepanjang sakapur porok sakapur sukuna lain gitu kan nafsu mutmainnah untung jengrugi akur karasana ku hate namun untung bunga rugi susah eta nafsu lain mutmainnah gitu kan apa juga Kamu ayah jin siapa siapa teh kudaun sindrom ayam sampai tadi gitu kan. Lu ngaku kira disungkring kebenaran ningali pas TV. Kiai ngeragu. Siapa teh kudaun sindrom. Mata pelak cenah daun sindrom teh harapan imam urang supaya jin tong asup kalinya dasar ieu. Aku gampang kan? Dan padahal itu bahasa ulama teh kudu ditakwil. Sidroh teh sidratul muntaha. Sidratul muntaha. Jin teu bisa ngaganggu hate nu di sidratul muntaha. Sidratul muntaha ka mana? Hadrat Allah. Nu keur panati makhluk kajalika Allah eta keur di sidratul muntaha. Bisa asup hate kana jin nu keur di sidratul muntaha. Bisa jin hate asupan hati lu di sini muntaha, wah bisa. Ising daun sidro, ayah bisi ayah. Hari hati lu mahjub mah, tegal jin lah. Salah lah, uyah lah sidro terjalan daun sidro. Ante orang taroki lebih kasih sidro, til muntaha, mun lebih kasih sidro til muntaha, jin mah bisa ngarekayasa hati orang. Gitu kan? Jeung di sidratil muntaha hate nu bisa bersih tina pangaruh jin. Lain jin sarioneun pe aya tangka eta. Moanya jin makhluk alus yeun ku tatangkalan. Gitu kan. Terserah tadi tulikan ya bisika. Ada jam ngomong mahal pakai. Tapi tenang, nggak ngaji kamu sing kuring jeung surahna kudu ngomong teh. Mantap di Cianjur aya nu nyaurkeun. Ajengan ngaji ikam teh beda ti batur, nyurah nu ieu jeung ngomong sih. Maka kalau ngaji ikam teh make nyurah jeung ngomong teh, moal aneh kan mah. Bener kan? Maka hiji kitab 2 sekali ngaji. Itu kudu di kitabna. Moga-moga diberkahkeun ilmu pengetahuan saya. Katilu kan tafakur tadi atas saya lagi primaya diri anda. Kau keduanya katilu talaki. Lalu dihitungkan anu ngalamun man perlu. Coret kayak mikir kedua tafa katilu talaki. Ari talaki definisina ahduma yaridu minal haqqi alaika. Nyana perkara nu datang ti Allah tadi kana hati aja. Naon kan menang wali. Sanggeus tafakur jalma jadi talaki. Dumatan Allah nurunkeun warid kana hatena jalma nu tafakur.
Tafakur teh tafakur sajam lebih daripada lebih gede ganjaranana daripada sholat, daripada ibadah 70 tahun. Tafakur. Omong usul. Ajali saja bisa lebih halus daripada ibadah 70 juta tahun. Tafakur masih majuin kan ya kan? Nanti yang harap ke Allah, lempang menuju Allah. Yang usul, no ahli tajalli, ahli musyahadah, ahli ma'rifah. 1 juta tikal, 10 tikal, 100 tikal, 1000 tikal, 1 juta tikal. Abdul alfi amsalihah. Ayanu mi'atu amsalihah. Ayanu alfi amsalihah. 10 tikal, 100, 1000, 1 juta. Maka maca surat kulhu dihitung 1 juta kulhu. 1 juta kulhu hampir 3 kalian tamat Quran. Maka keberlebihan munrek ulama ngadawukeun yen Abu Hanifah salatna 30 tahun tiap rakaat tamat Al-Qur'an. Tak soreng teh kulhu arifin kan? Mata kula ngahina kiai kulhu. Kulhu kayak kulhu arifin kiai mah. Lebih daripada ente tamat Quran atuh. Apa naon ditikal 1 juta. 2 rakaat salat qiyam mulana goepak kasare urang mah 300. Santrina ulang ngerasa hebat santrina batal guru. Guru ai 2 rakaat. Batur mah ditikal 2 juta karena 1 juta 2 juta rakaat. Ari urang 300 sangat dari tinggal. Langsung sholat mahjubin. Kan? Lamun cerdas ilmu hakikat mal paham karena udah kusud na abangkan. Maka asal Allah merasa hebat berdiri daripada batu musalati. Padahal batu musalati lebih hebat. Tetap paham ilmu hakikat. Imam Ali sedang baca Quran, tapi Sayyidina Ali mah baca Fatihah, baca Qul, baca Qul a'udzu binas. Dibacakan lah eta. Berapa nih? Tahu. Sare ngaku santama euy. Ira aja cerita macam pan sore kapan cek Kanjeng Rasul mun maca ulun Fatihah sakitu balik, ulun sakitu balik sarojeng tamat Quran. Rek kabeh kan. Gitu. Geus tulikeun kan. Tos talaki taholi. Taholi teh naon ali radu an kullima yusgilu anil hati. Ngabalieur tina perkara anu ngaganggu kana hate tina taroki suruh ka Allah. Singkahan sakur perkara nu ngaganggu kana ibadah ka Allah. Atanapi mahu sifatil mahmudah. Nijeun sifat mahu sifatil madmumah. Nijeun sifat anu goreng. Uluyna tahalli. Tahalli naon tazyidun nafsi bi sifatil mahmudah. Mampesa diri ku sifat anu halus. Make bahasa lain taholi jeung tahalli teh taroki teh disebut. Terus disebut kan atos sing digigis kesa. Kiri aja utangnya seberapa kali ini. Tajali, tawali, tadani, maksud akwaliyah. Oke teman. Sifat yang yuswa Allah kan. Salam dicantik al-musul. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaran salam kita tersalamina rahmat sinaran salam kita tersalamina